asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram sholat, wa tawafu jeung kadua haram tawaf, wa mashul mashafi jeung katilu haram nyabak Quran, wa hamluhu jeung kaopat haram mawa Quran, wa lubsu jeung kalima haram cicing fil masjid di jero masjid, wa qira'atul Qur'ani jeung kagenep haram maca Quran. Taya paharaman kerjalna anu boga junub atau napi anu boga abisaneun. Aya baraha paharamanana? Sarua aya genep. Kahiji haram salat, kadua haram tawaf, katilu haram nyabak Al-Qur'an, kaopat haram mawa Al-Qur'an, kalima haram cicing di masjid, kagenep haram maca Quran.